Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiarsa sabekreber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Alhamdulillah dina dangat ayeuna Mang Cecep tiasa ngajomantara deui dina raraga midangkeun dongeng Sunda. Neraskeun hanca nu katunda dinten kamari anu judulna Bentang Aceh bagian kaopat. Ieu yasana Bapak Moh Amri. Sataacan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rewo nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satiasa tuhu manco ngomen oge ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Cing pek tuluy ke nyarita teh sur juragan Sulaiman ka istrina. Sakedapan ngahulang juragan istri teh pok deui. Kumaha maksadna sareng angen-angen aye cindakna nu dipadara dina kempelan VA. Juragan Rahmat cengkat tuluy ngawalon. Teu aya sanes kajabit ti hoyong ngabajengkeun kaum istri. Mergi urang dieu upami dibandingkeun sareng urang Sumatera, pasisir kulon, urang tanah Jawa sareng Jabi teh eta teu kinten tinggaleunana ku acek oge tangtos kauninga sanes upami lalakina urang dieu nu parantos kenging pangajaran daraek ngabantu kana karep abdi tangtos ieu paneja laksana sanes ngadadak nanging maksad abdi usaha urang tangtos aya buahna anu parantos aruninga kedahna ulah bosen-bosen maparin pituah pitutur ka para istri. Kapan anu pangheulana ngatik ti jelemaeun teh ibu numawi ibu nu kedah tatas kauningana tina sagala perkawis pikeun kasalametan jelema abdi teu kinten cocogna kanu karagungan manah yen indung nu kedah melak sagala rupi bibitna sifat kasampurnaanana manusia di barudak nanging lah nyaeta atuh di Aceh mah sesah ceuk sesah kumaha ayi sumuhun tadi oge parantos disanggemkeun urang dia tebih tinggaleunana kuno sanes kuno keneh pisan urang dia teh teu nyaah ka anak. Wah aji mah piraku diunggal bangsa oge nyaah ka anak teh aya geuning urang dia anakna teu meunang leupas tina panonna sanes saking ku nyaah kituna teh tah eta sanggam abdi teu nyaah ka anak nyaah kitu peta sanes nyaah nanging ngaruksak anak ngahalangan kana kamajengan nyaah dulang seueur matakna seueur awona manan saena. Ieu nu dicarioskeun teh parantos karandapan ku abdi pribados waktos abdi bade mios nuluykeun sakola pun bapa sareng pun biang rame parebut kahayang ama abdi kedah tara sakola pun biang keukeuh ulah pageuh megatan ama maksa ngajurung abdi mios ibu teu iasa majar kumaha saparantos abdi mios ibu nguyung jadi alum waktos pakanci rada lami abdi wangsul dongkap karorompok nyampak ibu parantos salin rupi jadi langsip sareng mesum barang jol abdi dongkap ngarontok bari ngagero nangis abdi dirangkulan digugulung kawas kanu dinyanaan moal dongkap deui salami abdi teu aya cariosna teu aya nu dipicang camlian ti abdi dugi ka gundam-gundam abdi nu disambat dipisaur bade saepa kanci abdi wangsul deui ka sakola cariosna pun biang teras ngelang layung kaedanan ku abdi padah patebih heuleut 4 sasih nampi serat kawat ibu dugi ka hanteuna
Ti sakola abdi permios wangsul ka lembur kengeng sasasi. Ti barang dongkap dugi kamios deui salami aya di rerompok teu aya tawongna nguping nu mentog. Wah rupi-rupi atuh anu nyeuksekan nu ngananaha nu mupuas bae aya pokna warna-warna anu pok sang ceplak pahang matak perih kana ati. Majar teu nyaah ka indung tega ka indung sareng jadi teu eta anu teu patos wantun rupina ku sindir sampir upami ama kirang-kirang mah nahan kasabaran duka teuing. Abdi oge manawi jadi jelema kamanjon aya kudua ngalilipur ngalelemu kanu kapapatenan ieu mah ngan sirikna teu nunjuk-nunjuk mupuas baraya ti ibu luluguna nu kararitu teh anu mukpruk ku piwuruk teu aya kajabi ti ama ngagedean hate abdi sabot aya di lembur siang wengi lah lih teh emut ka ibu anu sakitu cumantelna ka abdi kabubuh ngenas asa diraheutan hate ku baraya. Lah aceuk upami ras emut kadinya menibeh bae pun biang pun bapa dina beungeut tah aceuk engkang abdi banting tulang ngabelaan bangsa sorangan teh etang-etang sasieur sabeunyer mulang tamba ka ibu ka ama anu welas anu heman ka diri abdi moal aya babandinganana. Ayeuna karasa kaharti saparantos teu araya di kieuna Juragan Rahmat dina nungtungkeun sasauran cisosana cari nakdak manahna kagagas jeplami meusan pada ngalange ngajiwa menang nu pangheulana sasauran deui istrina Juragan Sulaiman kieu saweurna. Ayi sagala kaayaan nu awon anu megatan kana kamajengan ku urang kengeng dikeureuy ditungtut saeutik-saeutik ku atikan sareng pangajaran asal urang ulah bosenan kumaha pijalaneunana anu parantos dieling-eling ku ayi sangkan peneja urang tiasa enggal laksana. Duka aceuk lebeng abdi mah poekeun nanging pikeun sadirian abdi mah taya sawios usaha urang ayeuna teu kaalaman buahna asal engke di akhir bangsa urang bisa mulia. Tadi saur ayi istri sareng pamegat kedah paheyeuk-heyeuk leungeun nyaeta istri sareng pamegat kedah sauyunan sami-sami pada ikhtiar sapertos ayi ayeuna nyalangcang nyalira ceuk emutan aceuk mah sesah pilaksanaeunana anu dipikarep teh. Sumuhun gaduh abdi oge lalamunan teh mah nanging teu acan wantun ngedalkeun ayeuna abdi malik naros kumaha emutan aceuk sareng engkang abdi paparin bong bolongan tah nyaeta nu mawi diajak barempag oge sur Juragan Sulaiman regot ngaleueut arek ngong sasauran deui kapegat ku istrina. Kieu ayi sagala pagawean kudu make akal dilampahkeunana ari akal teh pepek sapertos urang nyiar artos pangematna artos deui ngalatitiran dipikatna ku titiran deui ngalalawuk nu nguseup sok make eupan sanes. Ari aceuk bade angkat ka mana sur Juragan Rahmat bari imut bade ngajugjug anu dimaksud walona. Lah edas aceuk mah sasauran teh jarorona kara matak teu kahartos sasauran teu sae negel keras nu sae malapah gedang geda dangukeun. Mangga rumaos balat abdi mah kirang luang ongkoh. Ayi parantos panginten ngadangu atanapi maos riwayatna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anjeunna ngaliarkeunana agama Islam ka para istri ku geureuhana sareng para sahabatna. Laras pananda abdi oge mugi-mugi para istri anu bari nangkit anu aya komarana kersa ngarojong ieu pamaksadan urang kantenan ari ngarep-ngarep mah teu aya lepatna ngan aya sesahna satungtung urang gumantung kana sahayuna batur moal cara boga batur anu sagulung sagalang anu sakarap sareng saudagan. Sumuhun kitu saena mah jadi urang teh parantos sapagodo sanes. Sumuhun nuhun ari kitu mah nanging sesah kajadianana kengeng batur anu soson-soson ngabantu kana sapamaksudan urang upami teu katalian kaduana ari ayi lalagasan bae mah jelema moal weleh neundeun curiga. Sumuhun kedah kumaha atuh.
Nah teka hartos ayi maksad acekna sur juragan Sulaiman numawi poeken ari kirang terang mah mangga aku acek bade diterangkeun singkatna maksad acek sareng engkangna supados Kang Rai enggal kagungan geureha. Juragan Rahmat gumejeng abdi teh kedah enggal kawin sumuhun ulun nu duaan sumuhun perkawis kawin atanapi gaduh bojo teh kawajiban laki teu disebat wajib oge atuh galibna nanging iraha-irahana ku urang teu kengeng dipaksa ku margi eta mugi henteu bendu sadanget ieu teu acan gaduh emutan kana gaduh bojo jadi moal tiasa ngiringan kana kersa acek sareng engkang teu umum aji kadah enggal nikah acek mugi ulah bendu tina perkawis rarabi abdi parantos gilig pikir moal nurut ku diadu-adu suma wonten dipaksa mah kawin teh kada suka pada suka ulah ku paksa pirusa adat sepuh pepaksa nikahkeun putra ku urang wajib dipegatan diperangan adat awon kedah digempur dugi katumpur ka akar-akarna ulah lepat paham aji acek sareng engkangna teu pisan-pisan bade maksa tadi oge kapan parantos disebatkeun nerangkeun maksad nya ayi diajak barempag hayang nguping kumaha mamanahan ayi nuhun ari kitu mah abdi teh moal waka gaduh bojo samemeh mendak anu cocog sareng lelembutan numawi moal rusuh gaduh bojo ku acek oge tangtos ka manah mergi engke saparantos abdi bojoan teu mustahil lalamunan nu ayeuna teh leungit sama sakali atanapi wuwuh tarik jabi pilampaheun abdi gumantung ka pibojoeun teh upami kalaresan kengeng nu saha teh bagja tiasa lulus sauyunan ngalampahkeun anu dipiangan-angan ku urang kasieun teh kengeng nu sabalikna eta panginten abdi ti kalebek deui tah nya eta pangna acek duaan sareng engkangna ngiring ngadudua ngiring ikhtiar hayang ngajungjung maksad ayi bade dogi ka mana acek ngabantu teh dugi kasampurnana nu diseja lantaran acek gaduh titinggalan cek rarasaan acek mah sageui teu ka manah teh ku ayi saha teh acek sur juragan Rahmat bari nyerengeh budak acek jabat ti wawarahan acek teh bekas sakola deui moal matak era ngasongkeun ka hareup saha acek di mana aya di dieu urang dieu sok ka dieu ka ayi parantos terangeun saha teu ningal budak awewe ka dieu teu acan ningal aya semah parawan ka dieu tuh nampik ari nepi ka emprona mah mana oge ka istri mah kada atos-atos ayi kumaha eta acekna ngadalak sur juragan Sulaiman bari gumejang teu puguh acek mah ngalilir wargi acek atanapi wargi engkang eta teh disebat baraya kengeng disebat sanes baraya kengeng is jamakna adat awewe eta teh ayi sur juragan Sulaiman sebatkeun bae ngaranna sur istrina juragan Sulaiman bade disebatkeun mangga bade moal mangga leres ayi teu nyana iasa mopo sur juragan Sulaiman atuh acek bade ngeledan kumaha ayi aya cop manah ka sebatkeun bae Kang ngaranna saurna bari ngareret ka caroge nya pok wae kainya Siti Saniah ayi ngaranna mah siah rarai juragan Rahmat tuluy olohok sakedapan angeuna dagdigdug pok ngawalon semunuh hese Siti Saniah anu pada imut ngartos kana petana nu anom barobah sakedet netra ku ngadenge jenengan anu lenjang dijeplakeun yaktos eta ayi aya halangan rupina kadinya mah naon halanganana sayaktosna sumuhun bade wakca wae da parantos ka uninga ieu abdi teh ti barang tepang dina kareta api waktos pindah ka dieu dongkap ka ayeuna hate ngait ka manehna nanging teu aya panginten ka sorang mergi nguping carios ti babaturan wah mata koream kumaha cariosna nu kadangu ti rerencangan sepuhna angkuh luhur sanes karayapaneun abdi
parantos seueur nu dongkap sadayana ditampik sapajodogan kecapna petana teu aya pisan ngaragapna angan batur. Na kumaha luhurna teh upami aya nu dongkap sejak ngalamar uninga pokna moal dikawinkeun ka jelema sambarangan saniah mah hayang kanu luhur pangkatna menak jeung beunghar keur naon bareto disakolakeun teu meunangkeun nu kitu-kitu acan mah panginten nu dongkapna teh bae henteu nalipak maneh. Har nu mawi aceuk mah abdi ge terang jelemana bekas sakola sareng teu aya cacadna jelema lempeng bener bersih ati handap asor jenisna yakto sukana pribados sanes diadu-adu ku sepuh cek emutan abdi mah pantas jadi salakina Siti Sania. Ih ayi ulah ningali syariatna bae urang teh kedah emut kana kadara deui saha nu uninga jeung itu taya kadarna sugan jodona ka ayi sur Juragan Sulaiman. Duka teu tiasa nyebatkeun mung aya pangharepan abdi saeutik nyaeta hayang ngajug-jugan jenisna saparantosna hayang terang kumaha manah sepuhna. Lah sok tada teuing sukana upami kajadian salalamunan acok sareng engkangna budak getol seukeut gede karep resep kana kamajuan boga bakat kalulutan cukup wae sagala-galana pibaturan ayi ngudag kasenangan kamuliaan moal nya teu bela kacaroge. Ulah waka kadinya cek lalamunan teh cing kumaha putusanana ieu sur Juragan Sulaiman sanes abdi tumaro saeutik parantos diocal-ocal ka jenisna ieu perkawis teh teu acan ngan aceuk mah ningal budi bae nu panuju sareng nu henteu benten. Awas aceuk mah rarasaan teh buni. Juragan Sulaiman oge gumujeng silih reret jeung istrina nyuhunkeun sarantos moal tiasa ngajawab ayeuna abdi nyuhunkeun tempo 7 dinten sareng itu jenisna kedah dipaparin tempo gesan mikir gesan milih pisalakieunana upami teu puruneun ka abdi moal maksa mesing bogoh oge moal nyieun pikasusaheun di akhir sae keun ku aceuk jenisna mah rek ditanya mangga sareng nuhun kana karidoan aceuk mung nyariosanana ulah diolok pada abdi aya di aceuk. Wah nyarita mah entong ngaborongkeun aceuk iraha urang badami deui engke bae manawi wengi Jumaah Payun mangga iraha-iraha oge aceuk mah ngiringan. Tamat ieu teh sur Juragan Sulaiman parantos walon istrina. Hayo atuh ayi urang tuang lapar engkang mah ngupingkeun aceuk nyarita meuni hayang geura am bae. Istrina ninjul bari ngadelekan tapi tertinggal ti imut nu digonjak henteu ngarti nuturkeun angkat panderi gumujeng nama gumujeng. Ti saentas badami Juragan Rahmat tambah nyongsong kanu jadi buah ati ti barang amplop oge geus nganteng ku babaturan dijangjaruhkeun kadinya ayeuna kunu dipikolot nyaeta nu dianjrekan dihucuhkeun pisan atuh beuki angot tapi ari risina mah teu leungit karisina teu aya deui ngan sieun ditampik jenisna sieun teu sukaeun sepuhna sieun nampik cara kanu enggeus-enggeus ana pikir geus katarik ku hawa nafsu asal caang jadi surem cara Juragan Rahmat akalna teu maju damelna ngan ngalamun keur kadatangan lamun alus beger heheotan hahariringan budina marah mai anak kadatangan lamun goreng mesum ngajelengut boro-boro suka seri kersa imut teu palai sasauran acan ari pangharepan mah tepegat mematak berang peting sok ngadoa moga-moga ikhtiarna Juragan Sulaiman istri pamegat sing hasil tapi tina bedasna nafsu teu kuat sabar ngadago beja tinu diarep-arep panasaran hayang yakin sorangan sukaeun henteu na jenisna tuluy nyerat. Heuleuh 3 poe tintas badami teh istri Juragan Sulaiman dina hiji sore ngajak sasauran ka Enden Ijah bisa nyalaserna teh teu katara rek anjog kanu dimaksud teh panungtungan jawabna teu panjang kawantu tacan bisa nyarita perkara kitu ceuli euceuy beungeut beureum diukna teu ngeunah cicing bawaning era meureun pokna kumaha sepuh bae abdi mah parantos dugi ka kadar mah boro-boro kadinya
Teu samar ayeuna mah nu sok dipika inget teh asiheun serta arek nyaan lain ngarah saulineun ceuk dina manahna. Syukur nu nanyaan ti hareula ku ibu ku ama teu ditampa, si horeng rek datang ieu nu model. Ya Allah, mugi-mugi ibu ama nyaah ka abdi teh sing asih ka itu. Duh ibu ama, mugi sing ridho nitipkeun abdi kadinya, da abdi seep nya suka dunya akhirat. Isukna keur ngalong dina jandela asa-asa aya nu didaguan ari dipikir deui saha ti mana asa eueuh nu kudu didago-dago tapi ceuk rasana keukeuh aya. Teu sabar ti jero bijil katepas terus turun kaburuan nempo ka jalan. Si horeng geus terus rasa tuh geuning upas kantor piwarangan engkang cenah. Teu karasa nyeblak di barengan ngucap culang cileung cara budak boga dosa sieun aya nu ngawaskeun. Tuluy ngeciprit mapagkeun piwarangan arigok upas ditanya, "Reka kuring mang?" Sumuhun den, ieu bade nyanggakeun serat." "Cik, teu sasaurana naon deui?" "Teu aya, da saurna sok leos." "Nuhun atuh, tah ieu keur meuli bako." Upas nampanan dongko bari nganuhunkeun ceuk pikirna, "Beuki wawuh teh, beuki lucu, na keur geulis teh manis, someah berehan, nya ieu mah bentangna teh." Surat teh kudu nampa dilipatkeun selesep kana parantina para istri nyimpen surat di jungjunan. Langgeor mulih ka bumi angkat ngalelemper manah inggis katangen pasemon kalacat ka bumi unggah bray panto sup ka kamar narik surat bari imut dibuka tuluy dibaca. "Kahatur Den Siti Sania hing mereduati sareng hormat, mugi henteu jadi rengat galih Den, sareng disuhunkeun lunturing sih kersa ngahapunten wireh engkang kumalancang wantun nyanggakeun ieu pihatur ti kapungkur ti ngawitan pisan tepang dongkap ka urang ngariung tuang sareng Juragan Sulaiman rarosan engkang buni nenden semu dina pikir micinta ka salira Den, mana horeng sabudi-budi engkang kajudi ku aceuk Sulaiman lajengna aranjeunna istri pamegat pipilueun kana perkara engkang. Ari ku kitu teh pantes da di dieu teu aya deui nu heman miana ka engkang salian ti aranjeunna kunyaah pang sakitu teh. Pangna engkang teh enggal-enggal waleh ka Den margina dua perkawis, kahiji inggis kata Rajang Wirang Hanas Waksa padahal engkang nu Ambon sorangan, kaduana teu aya kareteg ngarah saliwat pitetebiheun kana ngarah saulineun inggis bilih parantos aya nu kagungan. Dupi ayeuna engkang parantos teu kiat ngakandung kagiung salebetning kalebu parantos seep kasabaran sadaya-daya nyanggakeun di kalaipan nanging ari muntang kayang agung engkang teh taya kendatna. Mugi-mugi enden mihawatos sareng ngahapunten ka diri engkang anu cumenos marok-marokkeun maneh. Salam baktosna nu ngantos-ngantos rahmat. Tamat dibacana surat disuhun diambung dikekepan bus deui diasupkeun kana panyumputanana. Sok nyadiakeun kertas jeung amplop huleng heula lila pisan mikiran kumaha pipokeun benang mikir ulang naker teh kieu unina dina surat. Kahatur hing pangersa jeung raka Juragan Rahmat sareng hormat serati engkang ku abdi parantos katampi unggalna kahartos pisan. Ari menggah abdi mah da puguh awewe teh nampi tetesan kitu ti engkang. Mung muji rebu-rebu nuhun. Plong bae bumi alam asa lega asa caang gaduh pigisaneun titip diri sang-sang badan. Kitu soteh upami engkang sayatosna micinta ka diri abdi. Siang wengi teu aya nu diajeng-ajeng salian ti saur engkang nu pasti kalawan aya buktina. Teu acan kitu mah abdi moal woleh paur ngolembar nyepi pikiran sawangsulna abdi nadasi hapunten sembah sungkem perkawis nu tansah honeng Siti Sania. Geus anggeus suratna amplokna diadresan bus suratna benang nilep ati-ati pisan geus beres geus diparangkoan nanaon heulang diiangkeun ka pos. Poe eta keneh pasasorena surat walonan teh katampa kudu ngarep-ngarep
blang manah Juragan Rahmat jadi lega. Henteu sak deui anu sok dieling di dalam maling teh ka anjeunna ngajeng-ngajeng. Karisi sieun ditampik leungit, kasalempang sieun aya nu mapalangan leungit. Cek pamilihna Juragan Rahmat najan geulis 10 geulis, bogoh 10 bogoh ari geus aya nu ngaku mah moal rek ganggu, moal nyieun nepi ka ngewaeun, pika nyerieun batur. Nuluykeunana lalakon diserenkeun kanu dicicingan, saperkara teu aya deui nu dipisepuh ngan eta-etana. Kaduana aranjeunna nu ngocal-ngocal kudu rarabi, katilu kadinya kadoana. Jadi sanggup teu sanggup, bisa teu bisa dibeungbeuratan. Tapi da tadi oge Juragan Sulaiman istri pamegat ngan ngantos puruna jinis pada jinis, jadi ayeuna diserenan damel teh ngan bungah nu aya, asa rek minantuan ku anjeun bae buruskeunana bari resep. Dina jero 20 poe menang 3 kali arangkatna ngahaja ka sepuhna Den Ijah. Teu wudu ibu jeung Rama rame pabentar lantaran tojanya mamanahanana. Ari nu jadi Rama hayang geura ningali Nyi Bungsu aya nu ngajat nikakeun inggis bisi jadi sawan geureuh. Ari ibuna ngangkrang hayang menang bener aing teu deungeun. Ngalamuna di luhur salah-salah teuing henteu nu jadi ibu teh pang sakitu teh. Tahan harganya ke putra meureun, tahan harga pantes da mamantu arek nutupkeun ari budakna gelis-gelis ka adat-adatna nya bekas sakola. Pintar bener, rajin, rapekan, rea kabisa teu salah diserebut bentang kota raja teh. Lain heureuy, lain bohong. Aya kasakitna ibu enden teh nyosok kana kamenakan ieu oge perkara Juragan Rahmat. Lamun Juragan Sulaiman istri jelema kitu-kitu wae mah, wah lapur nyoledat. Jadi ibu enden dihurup ku tiluan anu ngahantem ngagelendut nya carogena. Kalah ku hantem dikeureueuh lee tuluy leah tumut kana timbangan caroge. Ibu enden geus leah mah teu aya nu jadi halangan panglamar ditampi tanda panjang cangna madalion jeung duit. Teu mangkuk sabaraha poe ngungeng beja tuletel tatalepa ger wae sakota raja pada nyaho yen bentang geus dikalang ku Juragan Rahmat. Para nonoman pamagat rupa-rupa caritana aya nu mituahan kababaturanana. Ulah luntang lantung teu puguh ka mereudu hati euy, ayeuna mah bisi kapanggih ku Rahmat. Ceuk nu sejen. Milu syukur bae dewek mah beunangna ku jago urang. Walon baturna deui. Nya euy, cacak mun eta marati dipeti ku nu sejen, dewek ge milu panas. Ku Rahmat mah rumasa ele sisit, kop bae lah. Ceuk sawareh deui. Mojohna sarua meunangna moal matak sarok sok dodoloan. Pendekna awewe lalaki boh baraya boh lain nu wawuh nu teu wawuh kabeh eueuh nu teu doa. Bentang kota raja papacangan jeung Suryana paguyuban Aceh. Ngan aya saurang anu sulit awal akhir hayang nembongkeun kagagahanana yen eta nu surak ayeuna teh salah. Leah soteh kapepet carita teu aya keur ngembing aya tempona mah moal burung cengkat deui. Iraha bae sok sumawona kakara papacangan dalah geus jadi laki rabi ge moal inggis megatkeun kitu ceuk dina manah ibu enden. Batur pada suka bunga ibu enden mah gemes jengkel garetek dina manah tapi di luarna siga nu milu bunga cara batur. Minangka ngarenceng-renceng bari nyalametkeun papacanganana Juragan Rahmat jeung Den Siti Saniah, Juragan Sulaiman kagungan damal. Tempatna ngadon di pemandian Mataye ngarah laluasa sawerna tempatna lalega. Tatamu moal kararagok moal aya nu teu kacaralikeun. Waktosna kabujeng sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.